lalaki rakatena budawa pelabaya Pak RW anu bagat duh gedung jajan ku karunya sok asa ku kaniaya geus baget kana janjina sugante rekanya aduh ku kaniaya jeung teuing nasib diri duh tong tega teuing sok leluasa ku karunya bat asa ku kaniaya geus baget kana janjina hakin anu baget unggal manggung Sinaman Juksan pernah ayeuna ku tersangka sengakeun gi Pak RW di payun ngantos Pak RT Bu RT awas ku kanianya esat teu teuingan pasti sangat duh sagong pijit tega teuing hei sok sat wah aya geus salajengna kudu kumaha kudu kasaha kinanu bat asa Gurawel ku kanianya sangakeun geus baget kana janji sat mangga kasangakeun tilu bohongan teh Bapak RW anu luar biasa ge sieun junjungan Bapak RW luar biasa mangga sangakeun teh mangga kabalih payun saheun aduh tah saurang mencungna tong duaan lieureun tukang kenang karunya sok bade kusaha nu mencungna meh tukang kenang teu bingungeun kusaha teteh ieu sok teteh eta teteh ieu teteh eta teteh ieu teteh set sat bat asa hus tutu jajan alah atau tong dikaliekeun teteh nu mencungna jadi tukang kenang teu bingungeun sat luar biasa bat asa ahai hut walah walah wow sak wai alah salajengna bari kasakeun teh salajengna kasakeun nukeran agatosan heula kurang agatosan ulah oh ngagentosan cenah mama ngagentosan us sa ran salajengna cenah si mamah gia oh hiji deui cenah hiji deui so hayang kene mamah gia sawer hus alah sangakeun ka mamah gia gula luar biasa akhirnya nawer naon dedeh teuing mah gia luar biasa nuhun wow alah
Ibu bos rongsok sak tutung aja ngagendosan si mama ku karunya ku teteh Resan segan sagong deui taekeun jang bari ngagantosana suka panggung we oke ini kerja kayak gini alah taekeun mah taekeun dah kudu sa sya taekeun lamit angin luar biasa nuhun mamah nuhun ayo urang joget sasarangan gen ayo joget gen anu nyawer sok apayun anu nyawer sok apayun anu nyawer sok apayun Tong kanca